tinggalkan mal bener. Yang ngomong naon? Hah? Itu Pak. Ngomong naon? Tak tunggu sekedar. Anjing. Begini kayak itu. Bapak jeung Mama nu blaguk mah kunaon atau budak bisa mere duit ka Bapak jeung Bapak. Sia ieu. Aduh, Masep. Minjem duit Masep euy. Butuh jang modal yeuh, can boga modal, isu kan dagang. Dagang naon sia? Dagang jasuke Mang Masep euy, aing teu boga duit. Lamun kira-kira dagang eueuh modal mending setek ka mayit sekalian atuh nginjem bayar tara. Boga teh aya apa sih? Eueuh. Boro-boro boga duit aing ngahulang-hulang di kebon ieu teu puguh. Ari samangka dijual mah, Pak. Sia samangka goblok. Ya geus sia teh jiga samangka goblok mulu. Meuli hulu aing bisa aing ngamu duit eueuh sia. Eta mah kan jeung meuli hulu di dinya. Anjing kok goblok hulu aing nih sakang samangka. Assalamualaikum, Pak, Mah. Mah. Di mana? Pak, Mah. Heula abi ku Bapak jeung ku Mama disakolkeun teh abi alhamdulillah emang geus bisa, Pak. Nya. Geus bisa nyakolakeun BPKB eta mah. Hah? Papi? PPKB naon sia? BPKB nu Pak Asep ku abi dijual. Nu menang mobil nu menang beli 80 juta ka dijual 2 juta. Taya atosna Pak Asep. Lah, Bapak kuduna bangga kudu putra kos abi Pak Asep. Bangana naon sia sakola ki tepat. Kuduna atoh Pak Asep di tinggali abi geus bisa ngahasilkeun duit. Meuli mobil teh 80 juta mah jadi 2 juta berarti sia mah sakola teh lain pinter ka kadongo setan. Bapak jeung Mama nu blaguk mah kuduna atoh budak bisa mere duit ka Bapak jeung Bapak. Sia ieu hakan tah ulah ka dieu ka dede ku aing coret tina kakak sia mah gini. Di mobil kehe dijual 2 juta. Kumaha sorangan mah eta? Sorangan kumaha? Masih kan bae tunggu jeruk mobil eta mah ada menangan yuk kongkoh deh. Sok burung mantan deui jeung si Dungkuk tuh tau jeung Mang Asep. Ratu asin sireun di Cinogo wae. Entosan sekedap. Sampai ka mana? Kurang mawa kapur ajaib meh modar sireumna. Tah, Pak, ieu Pak. Anu nyeun tadi foto-foto teh Pak. Ieu sia. Heeh. Oh, edan euy. Sabarahan teh hijina teh? 15.000, Pak. 15.000, Pak. Anjir murah-murah teh. Iya, abi duaan tapi moal make si ieu. Nah, rumeuknya bakalna ge da. Tadi ge hasilna ge ripuh si ieu mah. Ya abi duaan kieu nya. Pangotokeun tapi sing alus teh. Kira-kira sabaraha eta sarua sakitu? Sarua 15.000, Pak. Anu agung ukuran agung. Ukuran ageng? Aya nu 35, Pak. 35.000. Oh, Ka bapak mah cenah 50, Pak. Oh, sia anjing ngapatingkeun wae kehead, Pak. Jagoan bikin anak jagoan ieu mah. Kok si Mama erek? Naon si Johan nawar-nawarkeun kolot bisi erek kan ya. Erek naon nya? Geus erek niat nyen anakmu ku aing mah kudu ku si eta. Lamun ku bapak mah nyeuna goreng patut model abinya. Lamun kieu mah Pak boga adi teh bakal ganteng. Itu gitu konsepna Dungkuk lamun si itu ngareuneuhan si ieu pamajikan aing teh hukumna salah. Bener Pak. Sia nu bener mah tahotak eta bener kehe. Tapi kan papi jadi memperbaiki keturunan, Papi. Eta. Awana si sampe kerep jarinah mah tina goblok. Naon mah wae? Banget urang berat sange ya. Heeh teh. Iya tuh. Bunga. Ajak ngadu. Bau. Mana yang bau mah? Butarasi teh. Beki tapi nya. Henteu. Kunaon Pak ngalamun wae tuh Pak? Kunaon aing pusing ya Facebook anjir eta gering. Aing bawa ka dokter atuh aing gering mah. Facebook lain manusia sia ieu. Facebook bawa ka dokter. Bawa doktorna sia Facebook mah nu sidikna mah pelanggaran nya teh pelanggaran. Emang aya wasitan gitu? Sia. Apa ieu naon dia? Henteu. Sak tunggu sekedar. Anjing. Begini kayak itu. Tanyakeun, Pak. Naon? Pak sehat teh? Sia kan sehat mah goblok. Manya Facebook kita ka puskesmas ya teh. Mah cuma tinggalkeun si bapak mah geus peot. Moal nangtung acan. Sampai bapak maneh kitu-kitu ge. Ngaruh mah euy geus peot tinggalkeun we atuh. Coba leutik moal kudu make taraje nangtungna ge eta mah euy. Tipu. Tinggalkeun moal bener. Yang ngomong naon? Itu Pak. Ngomong naon? Aing ngadeng di ditu, ngomongna aing geus pewot, geus teu kuateun, tanyakeun. Kuateun aing genep plas rono mah. Rek mah nya ku aing di.
Tadi teh ini mas ya. Tadi teh ngomong teh bapak ganteng soleh. Wah, saya tidak itu masih mau aing sebelum ini. Bener pak, bener soleh, soleha. Ah, sarwa jadi manusia kelakuan sih oke ngaku goreng wae aing sia teh. Geus bae papi sabar we da kumaha deui. Ayo sabar-sabar gitu anak itu mah. Nah. Hei, buru-buru. Papi. Hei. Tihan ya aing. Mana jerawatan dem? Oh, tuh betihan. Tingali. Anjing. Sia mah riweuh atuh naon goblok. Sia. Naon? Anjir aya pengajikana edan. Ya naon kitu? Baju mah dam. Iya dong. Makan dam. Oh jelas atuh Semoli jamu kuat. Sabun sirih. Tisu lain. Tisu ngucia bau kieu anjing. Ya, pokoknya mah bakal puas malam ini, malam Jumat. Bisa. Nah, Lagi ada permen. ngaji dong, tong seri. Kan bool sia we goblok.